babu zina ieu kita brek nyaritakeun zina. Masya Allah. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat loba anak zina. Insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela mabok geus merajalela zina suharajas ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh lain eueuh kiai ja kiai da zina lain eueuh kiai ja kiai na ge mabok emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun atuh cak kiai na ge lamun mabok emang nu mabok kiai balaya. Coba kiai coba bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing. Aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong bagaimana cenah kiai. Ih budak kudu dibodem ya budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula lain hiji, sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustaz? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun nya A, B, C, D. Oh. Nyaritakeun deui lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula, geus cenah atuh tenang ceuk nyaho kula. Disebutan punya rekannya nate A, B, C mantak kurang geus jaho jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar atuh ku mate nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai masyaallah kari siku kabalingar teuing cak hate atuh dek naon nganasehatan batur sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh ayo kos gitu segala watak lamun kula ngadenge teh kiai di anu cenah aya kiai anu oh bagus nyaho padahal mah teh di kiai di adu cenah muludan aya kiai anu oh bagus tetep bagus bae tapi nyaho teh mah oh anu pernah dicaritakeun teh sugan ku geus tobat cak teh kitu nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha masyaallah Inggris bentak atuh kasar ke masyarakat. Geus kieu bae itu ja kiai na mabok atuh kumaha. Kiai na mabok. Fokus polisi nangkep sakitan mabok polisi. Geus beres, asupkeun ka penjara. Beres gasupkeun nya mabok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia, goblok udah coba eta. Polisi eta kos kitu. Sajeur ge moal bejakeun. Pokona nyaho aing. 155% nyaho. Ya jasa tapi tesakabeh polisi kos kitu aya nu bager mana nu bager nyaho kula nyaho aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun Pak Kiai saya silaturahmi di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum emang kenapa saya diangkat oleh seseorang kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak istrinya juga tidak ada sekarang meninggal dunia saya anak angkatnya kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa jadi ini harta banyak saya ini anak angkatnya tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya ini bagaimana atau sekolah itu mah buka bapak mah tuh nggak ada ya nggak apa-apa tapi ini harta harus dikemanakan saya akan tasarufkan cak otak kula eleku polisi anak ustad mah ribut ya tapi ya polisi mah hebat lu hebat dibejakeun hebat bae ku kula
hebat berarti nyana iya pungli di jalan ge moal daekeun ka jeung kuku mage eta tinggal dicokot doang ku nyana jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus ti heula tinggal sanyana-nyanana doang mamang eueuh uah eueuh nyana bebeja tinggal sanyana-nyanana doang nyana polisi atuh lantak naon dilegleg ku nyana tapi aya imanan teu kula datang ka rimbasak oh cakate berarti tasawuf di polisi berarti polisi tanya heula ku kula lalaunan dari mana dari Jawa nama beres pada bijakeun ku kula aya terus pernah nyantren pantes Masya Allah atuh polisi ge nu bener mah bener bae atuh bener bae kiai ge teu bener mah henteu bae sarua bae ieu tuh nu kiai mabok kula nyaho polisi bener nyaho ngan lolobana teu bener polisi tapi aya nu beneran eta hiji di Jakarta deui hebat jasa dawa polisi Masya Allah nyana datang ka dibarunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan lantaran urusanana urusan obat nangkep gitu amal diperpanjang tapi hebat eta polisi tetap teh wah aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya abri hiji dua nu jujur aya tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae Danrem Dandim luhureun Dandim naon tuh si matanya kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah Koramil naik ka kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur heuh teu bangga mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahoeun sagala mabas mah polisi atuh ieu mah geus ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun gua rombongan nu bodoh belah geus entek aing teu kanyahoan salah nage siana bodoh saricing wae di luhur teh pa dieu teh dipasidikeun kitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang geus tarariis we tinggal rakyat bae nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui ngadenge deui pasini ji pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana-nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan Pak dadah Pak goblok sia dadah aing di neraka dadah saya di mana surga dong Pak wih saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak aya beta kiai korupsina deui insyaallah karim yazilah balaya masyaallah karim azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min maradi azaniyatu ari awewe anu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minhuma ti lalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP geus teu aya urang manuturkeun Belanda Amerika Yahudi masalah ayo bae geus aya betah mah keur jaritakeun Quran mah jilid ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat
abdi malah teu daya teu upaya boblok sia masyarakat sia aya nu zina nyaho sia atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage kunaon sia henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim kan kula mah boga atasan kepala desa abdi mah sapira pamong salu rahasia Juned panggil Juned lurah nyaho masyarakat sia anu zina terang kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidu kulla wahidin minhum jalda mi'ata jalda kunaon abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ke abdi kan aduh bahaya saatasan sia samopok panggil camat gitu kene panggil bupati weuh geus direnteng-rentengkeun bupati dipanggil gubernur pan abdi mah boga atasan saha ya yang sudah maklum RI 1 panggil cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR dipanggil wah geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil DPR dirantai MPR dibelenggu seluruh pemerintah dirantai kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim enggak apapun yang terjadi ngegejebu kuari mah tenang ada harga aja sekian tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah kunaon teh dilaksanakan tuh tinggal kiai dipanggil kiai aduh malaikat mah gandeng-gandeng sia yaon teh rakyat sia anu sina nyaho kunaon sia cicing bae abdi unggal ceramah nyaritakeun ngaji nyaritakeun abdi mah sakadar rakyat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi maksa dijilid abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae hampura malaikat gagah kiai mah panggil Ki Podali sarua bohong sia sia mah ngajinan teu karena Allah mana aya sih cek Ki Podali ngaji teu karena Allah aya teh sia balik deui sorban tinggalin sekali ya Allah aya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya Allah karim الآيات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ieu teh adina sahalapad nama mun kurang di tangan dina Al-Qur'anul Karim teh aya tapi wa baqiya hukmuha hukum nama masih kene aya dicukupkeun ku ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh aya nu dinasah lapad jeung makna aya nu dinasah lapadna hungkul maknana tetep wah eta bagian kiai bagian ustad santri mun dicaritakeun ku ari antus ada jadi caritakeun ke sapira dagang nek nyaho di mana kapuyang-puyang nyaritakeun kos kitu geus eta mah kos kitu bae eta urusan tuh baheula aya hiji jelema ngaranna Ki Maiz jeung Ki Go jeung Nyi Go midiah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari ketika turun ayat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat beuh ieu di akhirat mangke bakal dibeulem di neraka jahanam beuh
boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi gen teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasir Rawi Gintung harap pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasir Rawi Gintung. Nah, iya di mais bebeja ke gobedia bebeja sabada dibangbalerkeun tetep ngaku akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai empai nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancar getih Masya Allah asana ngaleket cak jadat ketika hulukna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancar wabeh ngarasa teu daya teu upaya tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeulem aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung nanah Rasa Ki Mais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae. Bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia. Eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia ranjam atau wahad. Setengah negara baya kabeh. Setengah negara bisa. Mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar rada kosong ya negara ieu ada kosong ya Allah nu zina tetep bae jelema gelede berduit dah hese nyaritakeun lah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson goer muhson cilik Masya Allah ila juzakari bifarjin muharramin li ainihi khalinan li syubhati mustan yujibul hada ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakar asal hasapahna asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nya nama eueuh hasapahan diukur be tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti haju asupna sakitu ajis wajiban masyaallah diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awe bobogaan belah hareup paranti eta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati syubhat tur mustahan cek watak
artina parji bangsa Adam nu hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu pae na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung ngindun ya ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapahna atawa ukuran hasapah bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihad indun wajib dihad lamun guer muhson 100 jilidan. Ya Allah ya Rabbi, Quran jelas jasa. Sebab lawan nu mantak dijilid abeh aman negara. Sebab urang wajib ngajaga turunan. Abeh agama kuat. Wajib ngajaga turunan berarti teu meunang diacak-acak. Ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajian kukumaha taya urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan atuh mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksina had mun guer muson raja Allah karim masya Allah hartina hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib iceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jana hese balik deui heulana lamun nyana muhson panjang sampai pae Allah karim kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancleng ka hareupeun imah rangda aju nyirangga ke teu dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horanan disebut hulu kuya jalain hulu orai jalain ieu masa kumaha ieu mah supan nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya serseran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogohan aing meujeunna tan teu tolol tarang da aing kumaha ngomongna atuh ya aya di kitabna kumaha atuh mah jadi diomongkeun dan mentak ngaji teh kos kieu ngomongkeun nu kieu aing pedo ye aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngaregeur rada aya peureum-peureumman saeutik aing kumaha ngomongna atuh tah geus moal panjang-panjang lah nu jelas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental aju diasupkeun ieu nu dimaksud wajib dihad teu eta kan nu dimaksud mah yo di satu akhraja bi mutasilin kajaba ku ayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisal kalalaki manis tadkhalat zakaron makuan aya awewe Sarwiti ngasupkeun zakar lalaki
bari coplok ti lalaki misah eta mah pala hada alaiha teu wajib jihad teu ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu jihad. Masya Allah, Masya Allah. Kumaha deui lamun aya awewe ngasupkeun zakar ngan lain zakar jelema nyi sarwiti liwat ka kandang kuda aja aing gua ngomong na tuh deui aing mau balik teruskeun atuh lah kuda keur gaceng aing teruskeun ku sia ngomong lah ya aing kudu kumaha atuh kuda gaceng aja kunyana dipotong ceknya lumayan yang omeun dibawa ke kamar diasupkeun kunyana jelema eueuh ceknya lah aya bobogaan kuda bae sedeng ieu lah jadi diasupkeun jadi potong kudana na eta tetep teu wajib sanajan henteu potong misalnya kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap nggak daplok sama de kuda de kebo lah pokoknya mah tetep henteu kudu jihad lain kuda na lain kebona sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awetna iki mah cenah meureunnan lumayan ye lain tetep doraka kan teu kudu jihad teu kudu jihad. Masya Allah kumaha lamun kieu Isarwiti boga kawauna ngaranna Betty kakaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Betty ya guruntas gerentes bahwa si Betty mata majalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si Sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya Sarwiti ge kapi asem sakira ya bukan dua kieu nah iya aya dua jadi teu jelas ka dieu mah ieu jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deuleu bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya warisanna sabaraha mun lalaki atul li zakari mithlu hadzal unsayain duh kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nya nyuhun nya nanggung ari awewe mah ngan nyuhun doang teu nanggung ieu sarwit ieu kitu Betty mun bapana maot ieu nya tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya awewe atuh bagian awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe jok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe jok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanyana teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil ku ari mah nyaritakeun Sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barangna can kajawan lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si Betty mah kerek ditoel-toel hudang kulantaran Sarwiti randa pangangguran nyeklak nya di dieu
nyeklak di luhur anu jadi masalah tak ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil eta teh wajib apa henteu dihad henteu tetep teu wajib dihad dataran lain zakar lain lalaki ilaju zakar teh kudu zakar lalaki anu masih keneh antol jeung dirina ya Allah kurang kumaha agama jasaki jelasna anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun kumaha lamun teu diharamkeun jadi nafsil amrina je mengharam haram ngasupkeunana zatiahna memang haram kumaha lamun zatiahna teu haram atuh teu wajib Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe SMS ketemuan lah di McD. Wuih. Kotaan nih mau kotaan nih. Obrol tas ngadahar goreng kotok. Jore amat kadang-kadang nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masya Allah, guys pakai bahasa kelembur deh guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Oke deh, masuk hotel dibuka. Begitu dibuka zinahnya. Begitu zina beres seri, benyana barang seri. Kak, hah? Ji, emang sasa? Itu gua pemajikan kakak. Horenganan pamajikanan. Pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon, kemudian emang aya mirip-mirip lah, mirip-mirip kan baheula ge. Aya Bunyamin, aya Arif, eta akan mirip tah kos kitu tah. Aya Jojon, si Jona kan mirip tah. Aya Oma Irama jeung Nano Roman Sapat eta mirip tah. Nah, jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah. Cak sia aing mah. Mirip. Lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Ti Oktavia baheula aya nu mirip kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun Jobo naon ngaranna 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge nah Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan. Nah, baheula aya bintang ternama India Hema Malini, aya nu nyarupaan di India keneh. Teh. Ieu keur carita nu nyarupaan. Loba jasa nu nyarupaan. Loba, ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi. Nyana teh dimirip-mirip barang datang ke hotel biasa bae. Oh, pikiran ki Zaid nama barang geus. Ngobrol je orang pamajikan anak nyangka nyana si jahe kabogoh nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teh kudu dihad atuh kudu ja pamajikan nyana hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu hebat eta Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan akur Arif Tumuridiana teh Hema Malini jeung eta akur kemudian to loba nu akur coba ge tilik-tilik nu aslina jauh tetep henteu teh akur aya persamaan lamun ditilik-tilik ge sabab moal akur. Nah, ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu teh kanyatakeun naon bi farjin muharramin li'ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeunana mun diasupkeun haram hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punyana haram barang sadar horengan pamajikanna teu kudu dihad.
ya Masya Allah karim sepi tina subhat lain wati subhat lantaran wati teh aya wati subhat subhat teh kabagi tilu aya subhat fa'il aya subhat mahal aya subhat jihad ke dicaritakeun tentang subhat fa'il sepertinya natenya hun bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana eta teh subhat mahal subhat fa'il mah nyana teh nyaho subhat mahal disangka bahwa eta pamajikanna padahal lain aya subhat jihad nikah tanpa wali eta subhat teh kos karena itu ngaranna teh kudu lihat Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan aya hajatan mah pan make seragaman ai para hiangan mah di Bandung mah Bandung Garut Tasikmalaya disebut pagar ayu make seragam keluarga seragam pagar ayu seragam kabeh make seragam nah Isa brak kabeh arees capek Ki Zaid ngolosot gadinya di delean ku Ki Zaid mana pemajikan aing wah ieu disisir isi akur majuna kabeh atuh terus bae ditumpakan ku Ki Zaid porosotkeun lah ukuran handapna doang setik diporosotkeun teu kabeh asal etana bae geus langsung ku Ki Zaid dipigawe eta di jelema henteu ah-ahan deui maksudnya meureun karasa ieu saha henteu deui meureun ja akur meureun kahayangna teh beres barang geus beres dicaangkeun ku nyana trek ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana alhamdulillah sial Ki Zaid goblok biasa goblok teh Ki Zaid masyaallah kayak urusan hukum subhat engke di dababna kumaha ya ieu mah keur carita Ki Zaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata orang tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan orang lain teu wajiban teu wajib atuh ja kasalahan atuh teu wajib ada kasalahan sama atuh ya Allah atawa kieu Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditika beres nikah terus we atuh rejeung barang rejeung sabulan diteliti awalna ge diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogohan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak belum. Oh berarti belum turun mesin loh. Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor ya waktu. Ya Allah, hubungan saya hubungan dikawin. Nah, wait, itu kalau mau kawin mah kan ada walinya. Iya nggak apa-apa. Nanti bapak saya suruh kesini aja. Iya dah nggak apa-apa. Nah kawin lah di dia, bapakna digeroken ka dia. Kawin be, barang sabulan kajahoan horenganan Sarwiti manipu. Eta lain bapakna kalauna. Orang bapakna mah di Jawa Timur atuh teu dibejaan sama sekali. Hayang gegeuraan nikah prosesna lah geus bae diakukeun bapak bae ditanya ku Ki Zaid ini bapaknya. Iya. Oh iya, punya anak berapa? 3 cek nanti. Mandal mah nyawa sabaraha. Geus bae biasa nipu ieu ngaran dibere duit ku Sarwiti. Geus saya nikah tah jadi kasalahan Zaid kawin ka Sarwiti, horeng teu diwalian jawali nama di Jawa Timur. Diakukeun we tatanggana nu aya teh walina.
atau nyieun di Jakarta sahabalah bawa ka dia wali nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subat jihad eta teu wajib sarua bae tujuannya nama teu salah teu naon bat mun musarwitina mah salah ieu Zaid tuh kitu masyaallah. Kesimpulan nama aya hiji jelema zina ngasupkeun bobogahan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranna memang asli hakikat ge zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikat bener-bener zina nyana teh asung tina subat lain subhat turhirupkeun yujibul hada Zaid wajib jihad Hindun Zainab wajib jihad Masya Allah ieu teh jalan dicaritakeun teu jalan sing hade urang ulah sampaikeun ka zina lantaran di dunia teh selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikeun naudzubillah min zalik wa min zalik jaga sing hade perzinahan lain nama geus macem-macem baheula mah sumpat-sumput kuari mambeuh percis kos di zaman jahiliyah masang pelangan baheula mah pelangna langsung dihareupeun tempat kuari mah melalui SMS melalui HP nawarkeun diri masyaallah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deui gambar kedua jilbaban pencet deui geus teu make rok pencet deui teu make baju pencet deui wala kutang wala beha wala sempak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan oh sia jaho nyana tarolol masang tarif sabaraha kali dipedi tarif aing ge nyaho tingana aja punya ditawar tolol kelas bintang film internasional hargana geus aya kelas bintang film nasional geus aya kelas bintang film figuran geus aya kelas anak jalanan geus aya berbagai kelas geus aya baheula mah urang kudu ka hotel deuleuan ku urang di buku hotel urang teh akan asup ke hotel berbagai kelas. Aya hotelna kakarak nah 3 hiji 3 2 3 3 mah tama bener-bener ngees tama ka dinya. Ngees tapi tingkat 4 tingkat 5 ka ditu. Geus lain ngees. Ditanya, butuh selimut, Pak? Sugan teh selimut naon? Orang selimut air ramuan. Atuh kula-kula di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pamajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambual aya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut Masya Allah kari mentak satu sisi kadang-kadang orang butuh untuk rekreasi ke tempat gitu di sisi lain dipakai kos karari itu menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris, geus pugu Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabeh nu tempat zina. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula mah santren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Keramat Jati, naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum harita teh ngan kulantaran hayang naik tol. Jalan tol anyar Jagorawi, geus Keramat Jati naik. Padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum hese. Nya mau timbel nya berat. Geus babayang tol kali ya datangna. Kebon Kelapa ke Kebon Kelapa naik angkot ejo datang ka Cicaheum baheula mah kitu. Eta teh keur carita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi eta teh nempuan tukang-tukang koran, tukang majalah. Didileun lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak. Baheula masih hebat ke tahun 81 82 masih hebat kene. Aya kene operasi tentang gambar-gambar nu kos karari itu. Kadang-kadang kan urang ye tukang majalah teh, Pak, Noel ka urang.
sugan teh naon dibukakeun mau sekurang gaji mau dan enggak nih itu pengalaman kula itu mah langsung zaman masantren tadi Cililitan teh gitu dah kadang digerogol kene kan gede ke Grogol naik Gamadi datang itu naik bus kota ke Cililitan eta di jalan tukang koran tukang majalah noel we ka urang set nyedak we gitu nyedak ka urang dan sugan teh naon dia lagi mau idolo gua rada kebel neuleuna enggak sekurang-enggak sebab kula emang nyaing dik mondok melinu kitu sakate teh kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui deui keur carita pengalaman kula eta teh sok aya operasi polisi teh baheula mah hebat kuari mah jeung polisi-polisina meuli nu kos kitu meuli polisina bahkan jualan polisina ge jualan da kumaha aja mangga acak-acakan kuari sebab naon atuh pan terus teh katahan gua mah melalui HP baheula bawa HP nu kos kitu bae baheula mah masih hebat kene aya operasi kuari atuh HP geus asa nyaritakeunana mantak lamun boga anak kuari teu masantren deleukeun ke kaditu akidahna sakadar sakola SD SMP SMA pugu di SMP geus zararina mun teu masantren rugi lantaran engke cilaka jang dirina kulangan sakadar ngabejaan doang kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah perzinahan geus sambalaya masantren marada deres we jangan ngadenge tentang hukuman zina ngadenge neraka dan lain sebagainya rada ngerenyet nyana alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantrenkeun anak anu ulah aya ketemu anjeun awewe khusus bae pesantren lagu ulah pesantren modern emang salah lain salah kapanggih deui jeung nu sadar itu cek kiaina ge atuh tamah atuh nganjang resmi lain salah ngan bab kos kituna dekat tulungan